Heula. Hansip nyusuran RT dan biolaan. Oh. Dan Ngum. Salam. Tadi aya Pak Ete wah. Oh nya, Pak RT tadi ke dia. Anu abdi teh dengan Pak Ete tapi teu aya. Oh. Tanya ya nak. Ya, ke saya tadi. Ke saya. Oh. Abdi wihula tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh tahun sudah kau buatku percaya dengan keyakinan yang selalu membiru. Tenggelamku dalam sebuah kepalsuan yang kau rajut untuk membalut malu. Yang telah lama petik sumbang dan terus lirik
Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih ajri kapihatur kahiyang rumuhun. Karuhun ieu lemur wang kelang mugia aya dinu kamulyaan. Sewesiwi sareng rundayanana tiasa ngajaga sareng ngariksa titipanana. Gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Kabeh warga Singgorowo ningali ngupingkeun lagu Dawei, ningali budak awe jeung budak lelaki silih teuteup retek ka pakuwu kabeh. Eta paku kuat ngalenyapna hatena. Keprok kanggo pakuwu. Hebat teu pakuwuna? Hebat. Hebat bukuwuna? Sae mimpina nyaah ka masyarakatna. Hebat, keprok atuh. Neng gadi neng, buat molop nini lagu Dawei naon nya. Canak ieu. Anu kahiji wengi ieu simkuring nyangakeun salam. Aduh. Lain ka bogoh aing lain. Curiga we ka aing teh teu pernah. Kunaon? Kumaha? Sarua ieu ge lengo. Teu daekeun geus 3 kali dilamar ge nolak. Mantake kuring datang ka dieu teh ngahaja ka pakuwu cenah mah pakuwu teh boga jam pepelet. Hebat teu? Eleh aing kukuwu euy. Begitu datang saha gigireun bu teh bojo cenah lenyap teh hate. Gaji gede aing, penghasilan loba aing, mobil alus aing, palebah awewe ti heula manehna. Anu kahiji ngadugikeun salam da simkuring manguriling kieu teh diutus ku Pak Prabowo amprokan rakyat Jawa Barat sabab anjeunna teu tiasa nepangan. Loba urusan nagekeun we Kang Dedi nu jadi wawakilna dugikeun ka salam ka janda-jana. Kata Pak Prabowo begini, jangan khawatir para janda karena engkau akan jadikan ibu negara bagi diriku ketika menjadi pemimpin. Keren tak? Kan banyak yang ngomong begini, mau nggak Anda punya presiden tanpa istri? Lebih baik presiden nggak punya istri daripada presiden banyak istri. Setuju tidak? Tenanaon boga presiden duda? Tenanaon boga gubernur duda? Tenanaon boga bupati duda? Cek Pak atuh Pak Jepri moal kabagean da teu duda. Salam ti Pak Jepri teu tiasa hadir tapi bojona hadir. Tuh di payun, keprok atuh. Ibu saha ibu teh? Ibu Tirta? Saha? Yo Ibu Dinar. Insya Allah Ibu Dinar mah pasti ngamplop ngaranna ge Dinar. Dinar dirham duit bukan nama keprok Ibu Dinar. Doakeun nya sing kapilih. Leres. Di Gerindra itu nomor hiji ngan omat cek warga teh lamun geus kapilih datang ulah waktu perluna hungkul. Satuju. Ketika kau butuh kau menemuiku, ketika kau sudah tercapai hasratmu kau tinggalkan aku. Betul tidak? Insya Allah Ibu Dinar masalamin ada urang dia. Amin. Sabab ulah jadi politisi hidung belang. Naon politisi hidung belang teh? Ari keur aya kahayang meni segala ditinggalikeun. Mau tidak mau ya 2000 ya. Mau tidak mau tidak.
Geus ngagoler awewena teh. Geus 3 menit. Datar lila eta teh ukuranna kades aing 3 menit teh. Lila sakitu teh. Paling 1 menit kadang-kadang setengah. Bayar we 250.000 jeung kosanana 100 jadi 350.000. Geningan apal Kang Dedi pan aing mager mau sia teh. Geningan apal Kang Dede, aing mah apal urusan jablay. Dongdot seng seong PSK. Naon sababna? Sabab tugas aing. Tugas kuring ngamprokan maranehna mun ti peuting kuring sok kaluar ka imah ditanya geus sabaraha tamu poe ieu. Saminggu Pak cenah ieu naik pemilu teh hese cenah nu hampir. Jadi temenang duit, temenang Pak biasa namanya sepeting 250 ayeuna nama teu perak-perak azan geus saminggu teu boga beas atuh teu boga budak sakola bekelaneun kukuring masuk di bere tah 1,5 juta geura balik tong wakaf praktek menang sabulan. Bener teh? Apakah mereka harus kita hina? Aduh. Apakah mereka harus kita kemudian kita anggap sebagai manusia berdosa? Tidak, yang berdosa bukan PSK, yang berdosa pemimpinnya. Kenapa rakyatnya dibiarkan jadi bondong? Benar tuh? Jadi lain diburak-burak ku satpol hungkul, lain diusir hungkul, lain kitu gerak ampihan rakyat anjeun tanya bere kejokna, bere dagingna, benerkeun kontrakanana, sakolakeun budakna, jamin kesehatanana. Insya Allah moal ngabondon, moal ngajablay. Dia melakukan itu karena keterpaksaan. Lebih bahaya politisi yang jablay daripada bondon. Sabab lamun politisi pamimpin ngajablay engkena ngajual aset negara, bener teu? Ngajual anggaran, bener teu? Ngajual idealisme, bener teu? Gitu. Aduh, si emak goborden. Nah, iya. Naon sababna rek kumaha jelema teu ngabondon gaji RT 300.000 sataun. Gaji RT 500.000 setahun. Gaji RT 1 juta setahun. Ari sia, ari anggaran sia naraek mobil dinas aralus tunjangan terus-terusan. Ai RT tapi karang kebong. Bengkung. Karunya jadi RT teh sia teh katudingan hungkul. Giliran BLT, giliran PKH, giliran bantuan rasdo, giliran bantuan beas kerawanan pangan. Nu menang eta deui nu dicarekan RT. Tingali banget bereun hungkul. Bener teu? Bayangkeun RT. Bantuan teh dulurna RT we jeung dulurna kades. Itu pasti di mana-mana. Pasti gitu. Karunya KRT, karunya KKD nu teu tua teu dosa. Katudingan nu salah naon sistem nu salah. Naon sababna? BPS 4 tahun katukang datana dipake ayeuna. Kudu dununa data-data teh update unggal poe, update. Status wae update unggal poe ai data kemiskinan teu update, mikir icis ya teh. Update dong bro. Update guys. Biar tidak anjay pikiranmu. Kumaha update? RT lengkapi ku HP nu bener. Gaji nu bener, unggal poe asupkeun kanu sistem database. RT update Ceicih jeung Mang Iroh cerai. Bener update kanu sistem datang ke terkoreksi. Berarti lamun kitu mah Ceicih jeung Mang Iroh cerai, Ceicih teh rana teu boga pagawean. Ceicih berubah statusna menjadi orang yang harus dibantu. Mang Udin jelema beunghar cuci darah berarti berubah jadi miskin sabab eureun digawena.
ngapoe data teh bantuan teh kitu fluktuatif ngapoe model bursa saham robah tiap waktu. Cing malikir atuh nyekel kebijakan teh. Ulah mere bantuan kulantaran datangan eta-etana nu menang PKH eta nu menang biasa 10 kilo eta. Nu menang rasdog eta covid eta kabeh ku si eta. Ai gilan sinangarona nitah aing sasapu aing nu menang bantuan si eta wae kumaha ieu teh iroh. Puas kabeh ya. Mantake kitu engke siap Prabowo jadi presiden ku aing diromak datana ge kabeh sia. Aing gubernur dibenerkeun sia teh. Emang aing teu aral-aral. Naon aralna duit aing beak unggal poe kudu kitu. Ngomong deui BPJS Mandiri podol sia. Naon sababna tempo gering sia teu malayar. Pan aing teh nangani nu gering dibawa ke rumah sakit boga BPJS tahun teu berlaku. Aing kudu mayar. Aya nu ngajuru kudu disesar 12 jutaan nu mayar aing. Nah, sia mikir anu numpakan sia anu mayar aing. Ari kira-kira sia teu sanggup ngurus engke pamajikan keur ngajuruna tong diemprut atuh sia teh. Mending mun ka aing berehan mah. Aing mayar 15 jutaan. Tempo 40 poe suga nelpon ka aing. Kang Dedi panu nebus ka rumah sakit Kang Dedi 15 jutaan. Ieu bilih bade nyobian. Kan itu fakta. Tak pamimpin teh kudu kitu. Kumaha carana nyai pamimpinna kudu gampang dihubungi, update, buka WA na, buka eta teh sia teh. Ulah tapi karayat sia di Kalimantan teu boga ongkos rek balik kurang Bandung Barat. Aing di wae nu mayar. Gubernur lain aing teh. DPR lain. Pan eureun aing mah. Pan kamari mati partai caringin aing pindah ka Partai Garuda. Partai Garuda telin Partai Garuda, Partai Gerindra pindah demi siapa? Demi wujudkan gagasan Prabowo saking kunyaah aing hayang jadi presiden meh aing bisa mantuan rakyat Jawa Barat. Geuleuh aing. Bantuan rumah rakyat miskin 25 juta. Sia imah naon 25 juta. Harga kloset pejabat paranti modalna 35. Anu hudang sengeng gitu kan. Anu ngubaran ke sorangan. Tangke mah ya kloset. Lamun anu diukna duda langsung anu kanjutna cok. Ai sarikeun bae da ai urang Sunda mah cawokah bener teh. Ngomong sapok nah ngadek sacrek nada kitu nya kanyut bujur orang Sunda mah serius nah marina ge urusan kanyut menira ripuh. Aya kanyut di Nutarang disebutna era, aya kanyut di Dapunduk Borang, aya nu utah-utahan weureu, aya lempangna egang eta mah kanyut Bu, aya jelema kedul laer, aya nu gawena kawin cerai eta mah hamur, aya nu teu kawin geus ngaduda eta mah teu gableg. Bayar Bu Jepri aing. Aing buat THS ngaputing nguriling we kieu ye. Balik subuh sia masalah serian.
Aing balik ti dia hudang culang cileung sorangan. Isuk-isuk ada godog mie sorangan. Mari aing datang ka dia geus eueuh dikawin ku kades nu geurisna. Nasib. Nah, jadi ieu teh kebijakan pemerintah teh nu kudu dibenerkeun ieu teruskeun program bantuan sosial Pak Jokowi, teruskeun tapi sistem datana robah. Teruskeun koreksi engke mah kieu. Waduh. Engke mah ngadata RT jeung BPS ngadata bareng. Nges data engke bawa ka desa. Di desa digulem caturkeun bener ieu teh teu boga, bener ieu teh miskin. Memeh disepakati umumkeun heula di RT jeunkeun sepanduk nu gede. Orang miskin yang akan mendapat bantuan di RT 7. Desa Wangkelang. Ai Wangkelang teh Bedegong. Wangkelang teh Bedegong sia teh artina desa Bedegong aing sing horeng teh euy kadesna Bedegong wanian. Masang gambar aing di harapan Bedegong teh kades. Diumumkeun ke rakyat ngoreksi ieu mah lain si ieu mah motor alus. Imah sawah lega. Imah alus moanya menang bantuan PKH. Ablah di itu ceicih tuh randa 20 tahun eueuh nu ngawin teu meunang bantuan imahna dengdek nek rugrug gitu. Jadi eta tidinya karek atau menang koreksi tapi kudu update engke sistem datana di desa dijieunkeun data desa unggal poe ningali perkembangan masyarakat anu miskin robah jadi beunghar nu beunghar robah jadi miskin datana robah engke bantuanna tong 300 tong 400 atuh 600 700 800 1 juta meh naon meh cukup hiji rakyatna cukup hiji barudakna ulah kurang proteinna urang mah lengkap kudu jarangkung minimal jangkungna 170 cm dagingna cukup susuna cukup gitu. Ulah tapi aya kejadian budak perebut susu jeung bapakna ngarti satuju percaya ka Kang Dede Haji Udin percaya Haji Udin Haji Udin teh dipercaya ku Prabowo supaya nyampaikan ke rakyat Jawa Barat orientasi visi pembangunan kaharep. Haji Udin bertanggung jawab terhadap keberhasilanna. Kita percaya ke aing duru tuh imah aing duruk usia aing teu bener mah da tapi ka ayeuna urang majalang kating sabara urang ku aing geus dibenerkeun dibantuan teu boga gaji itu teu boga gaji bro eureun aing mantak ya untung bisa kikieuan kene ge ninggalian Kemang Malatira aing geura neng kita geura teh lagu tadi teh meni dengan perasaan si neng aing mah neh geulis perhatikan teh mana di behel ayeuna anjir honor ti aing pake beli behel sok geura dawe teh geura aduh heudeut ti mana ti aing awas ya duit ti aing kada dicekelan ku batur naon deuh karolot aing mah rajeun ditangkep ku nini-nini kalau minyak aing teh geus mahal bari ngagorowok teh Kang Dedi asli nama kasep cek aing teh lumayan cek nini kasep soten cek mantan ma aing teh goreng di picon sok atuh sok dah gitu sok dawa yang telah lama ku ketik simpan dan terus lirik kaki doa yang pernah ku ucap surga. 'Cause
Aing nu mere honor, aing nu ngawedakan, aing nu meuli minyak wangina, aing nu ngabiayaan ka salon, baju meunang ti aing, kabeh ti aing, behal duitna ti aing, nu ngerewek sia. Da tadi najuk. Dia cenah kitu ingana itu kan nempel wae. Aduh. Eta leungeun perbandingan leungeun sia jeung leungeun kanaya. Pan perbaikan keturunan atuh. Kudu ieu. Aduh, tingali si eta. Aduh, gadona tingali ha. Eta aya ieu. Aduh. Ngeunahna sia teh eta euy. Mah kitu. Teu mantak ngaruksak citra sia mah gitu. Memang ngeunahna jadi dubeget goreng teh gitu. Tah kali asa teureunah kalinya mah. Tapi kan bae kan bae. Ada heueuh di ongkor. Aing geus sabaraha taun bareng jeung mana teu bisa karawak-karawak kitu. Nya asa katuturutan. Anjir. Nah kitu kunaon. Sing anu nyakar. Sudah nyakar. Neng ngapain? Aduh. Naon si jambena si teh KWW main kerewek. Tuh kudu iya pokoknya mah asa serentak serintil gitu. Maksudnya kumaha? Ha pokoknya serentak serintil tek. Memang kamu ini luar biasa, Han. Iya dong. Wajah memang rujat. Sirah botak. Irung pesek. Ceuli rebi. Huntu paburanta. Suku jebrag. Kanyut burut. Asa teu rumasa. Tapi kalau urusan wanita, memang kau adalah segalanya. Aing teh. Apakah kamu satu perguruan dengan Pak Kubu? Pak Kubu teh atuh. Tapi ingat, aku lihat data statistik di Jawa Barat. Terus Angka kemiskinan memang lumayan. lumayan. Dan itu diakibatkan banyaknya janda. Tah eta Pak. Angka perceraian meningkat. Heeh. Dan diantaranya yang menyumbang kemiskinan di Jawa Barat bernama Oha. Kala hubunganana naon maka jeung kemiskinan kumaha eta maksudna? Tuh lihat yang nonton sampai ke atas. Penuh. Oh. Penuh. Oh ya bener. Tahukah kamu? Kenapa? Setiap kau datang ke sebuah desa, kau pasti menghisap bunga desa. Wah nyauti saha bari oge. Sok nyahuana. Setelah kau hisap madunya, kau tinggalkan bunga itu dalam keadaan layu. Karena habis melahirkan dan kau meninggalkannya dengan status seorang janda di desa. Tapi dah tama patu dah tama dah ayah hiji sih. Iya satu itu di Subang. Hiji di Subang. Gadis muda, cantik jelita, kau hisap madunya, kau tinggalkan layu dan punya anak satu seorang laki-laki. Hijinya. Aku juga datang lagi ke Sukabumi, Hang. Ada gadis desa yang menderita. Ternyata kau kembali menggaulinya. Dan punya anak satu laki-laki. Dan statusnya kini janda. Nah, dua jeung eta mah. Aku juga pergi Hang ke Cimahi, Hang. Tatkala itu aku diundang acara hitanan. Dan ternyata yang dihitan itu
bin Ohang dengan status perkawinan duda cerai, kamu tinggalkan seorang janda di Cimahi. Nah, tilu pacar itu. Hang, aku juga pergi ke Banjaran, Hang. Nah, nyong kabeh itu. Di sana juga aku mendapat keluhan dari seorang wanita yang kau tinggalkan setelah kau nikahi dengan waktu tidak terlalu lama, dan lahirlah seorang anak laki-laki yang kini semakin dewasa, dan ternyata suaminya bernama Ohang. Nya opat jeung eta Pak. Dan setelah kau menyakiti 4 wanita, baru kau jatuh ke pelukan seorang gadis dari Majalengka. Di situ kau tidak berdaya, seluruh penghasilannya diberikan, dan kau berjanji takkan kusakiti gadis Majalengka. Iya Pak. Dan aku akan menjadi suamimu selamanya. Ya. Sampai di Majalengka ketika kau hajatan, seluruh mantan-mantanmu berkumpul. Dan kemudian mereka berselfie, kemudian membuat reuni. Inilah istri-istri Ohang dari berbagai angkatan. Ini kabina-bina teuing atuh. Paulah nu kitu-kitu teh ulah ieu karunya eta teh. Jadi maneh teh boga anak 5 lalaki ti sabaraha majikan? Ti 5. Nya hiji-hiji Pak. Meh aya sampeureun Supageto. Kanan Sia ger. Bani Ohang. Rarasaan Mun duit cukup keneh aing. tah eta. Nya Jauh lega keneh aing. Nya Pak. Rasaan beungeut aing teu goreng-goreng teuing. Mun Aing eleh ku sia palebadenya mah. tah palebah eta aing teh jagona teh. Tidak kumaha. Enggeus kudu kumaha coba bayangkeun. Aduh, Eta teu ngarti. gila ya kamu. Iya memang gila Pak. Buaya darat. Paduli teuing. Buaya darat. Eta teh nu teu jadi. Lamun jadi mah bayangkeun. Sayang. Waduh, sayang oge. Aduh, kamu luar biasa ya. Iya, yang Saya ini sampai sekarang belum bisa dapat lagi. wah kasihan ya kamu ya. Kalah oleh kamu nih. Ya. Satu kata Pak. Apa? Satu kata. Apa? Sabar ya. Aduh, kamu tidak mikir dong sebagai laki-laki. Aku aja tidak begitu. Emang kenapa Pak? Ya kan jangan disamain Pak. Bapak kan sudah punya segalanya. Udahlah bagian ini mah bagian saya Pak. Tapi saya mah sekarang sudah janji sama istri saya. Ya apa janjinya? Saya tidak akan menikahi lagi perempuan tua. Karena kau sudah menyesal dan kapok menikahi perempuan tua. Iya Pak. Karena gigimu rontok karena engkau nyedot perempuan tua. Racun dari susunya Kada luar. menghancurkan mulutmu. Apa kurang kaki aduh ampun. Banyak kan sangkanya semua. Honto Pak, soalnya wae. Emang eta mana huntu mana teh berujar gitu nyot susu ini. Lain ngahaja eta mah teu kahaja. Teu aja kumaha? Heuh panan. Aya pokona kieu nya. Aya hiji mangsanya. Ada sebuah cerita di satu desa, ada seorang nenek tua berusia 70 tahun. Rumahnya diperbaiki oleh Ohang yang disebut dengan rumah ruti lahu. Iya. Kemudian dia merasa jatuh cinta dan berucap terima kasih. Ya. Sebagai bentuk ucapan terima kasih pada Ohang, maka dia serahkan neneknya. Tapi teu kahaja dong. Aisyah dikenyot gue tak? Disedekeun. Diserahkan ke mas ya teh ini Di siapa? Ciro Imah.
Nih. Imam manehna nu rek di Aruti lahu. nu rek di Anu nek diperbaiki, anu engke zaman Pak Prabowo nek ditingkatkeun mal 25 lah minimal cepet atulah. heeh gitu. Heeh. Dikitukeun. Kitu-kitu jeung teh moal. Kitukeun. Moal. Dikitukeun. Moal. Dikitukeun. Terus? Ka beuki deukeut. Terus? Beuki dia moal. Terus? Kusnya dikenyot. Itu. Batu kahaja eta mah. Nah, terus? Ini tadi kan. Terus? Ya gitu weh, da kaburu pingsan. Asana arasa kumaha susun ini. Ih. Kumaha? Da air teh ya teu ngarti dah. Ya kitu we meureun, meureunnan. Kumaha? Hah? Asa Kenyal tuh. kesed. Oh susun ini teh kased. Meureun eta. Udah huntu teh beak kun ini itu nya. Ayan teu oge, Pak. Da orang atuh. KDM mah tidak pernah. Tidak pernah naon. Si Ganung tidak menderita tapi curhat di mana-mana. Aku curhat apa? Aku mah tidak pernah curhat. Ingat ya, pemimpin politisi tidak boleh curhat pada rakyatnya. Harusnya dia mendengarkan curhatan rakyatnya. Iya, ari ngomong nama heueuh eta. Sieu mah karek anak buah dicokot batur ge kuat ambek-ambekan. Antep Apa curhatnya meni ka mamana meni si kehidupan menderitana. Selama ini juga kau bisa membikin menderita rakyat. Oh, ngatur aku mah. Aisyah naon aing curhatna? Tapi ini disandingkeun dengan Prabowo presiden aing. KDM Bapak aing. Eta KDM naon gitu. Yakin eta curhat. Aisyah curhat naon KDM? Aing mah nulis kan KDM. KDM Bapak aing. Prabowo presiden aing. Gerindra partai aing. Eta mah ideologi politik aing ayeuna. Iya, aing KDM tapan berarti KDM eta kan singkatan. Aing singkatan naon Aisyah? Eta teh curhatan pasti. Aisyah curhatan naon? Heeh, Kang Duda merana. Alah. Aisyah. KDMT Kang Duda mulia. Karena para duda yang memuliakan kaum wanita. Aku duda mulia karena aku disakiti, ditinggalkan, bukan meninggalkan seperti dirimu. Benang deui aing. Sebetulnya mah KDM. Laki-laki terhormat itu laki-laki yang ditinggalkan, bukan meninggalkan. Benar. Satu lah. Gitu dan nanti itu saatnya Presiden Duda. Mengke anggaran ibu negara bikin ke rakyat. Oh, jadi ibu negara teh anggap rakyat. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh wanita Indonesia, seluruh janda Indonesia dia adalah ibu negara, berhak dimuliakan oleh negara. Kamu daripada kamu terus-terusan membuat wanita merana. Tapi dan temerana pada itu nan katipu mereuna. Aris awe katipu kumaha Aris ya. Mereuna ieu mah teuing da mah teu ngarti da. Da ituna sakula wakal ka urang teh jugnya awe. Nah, aku teh perlu atuh. Kamu pernah oleh wanita diperhatikan? Ya atuh kitu. Aduh, disayangi. Ya iyalah. Aing mah kabayang sia beungeut sia dengekeun. Yeuh, orang beungeut sia mah nya tong boros sia ngabodor. Sia mah baeud ge seuri jelema. Da beungeut sia mah aing kabayang ieu pamajikan sia lamun nangkarak. Nangkarak geus tataranjang. Sia kodong mah ngabayang ngabarakatak seuri teh tulus. Mari kita. Tepat. Lain aing bayangkeun aing beneran kan beungeut sia mah beungeut sia mah ceramah kan ayeuna heuh jelema teh seuri we ningali beungeutana mah teu serius. Terus sieun aing mah kabayang eueuh romantis majikan sia geus tataranjang kieu. Sia goronang gitu aweuna teh gerewek. Jalan ketek seuri. Tah ieu berarti teh tong nyawana. Aya tatikna dong. Aduh.
Bagaimana caranya engkau menggauli istrimu agar istrimu tidak ketawa? Pan akhir kikitu anak mah kudu romantis. Aing ngapaur majikan mana cenah katawakeun. Nya bawa dina seri romantis. Aduh. Wah, bagaimana taktiknya engkau ketika making love Oh ya, sama istrimu? itunya tuh listriknya matikan dong. Supaya tidak melihat. Aduh. Jadi maneh mak pemajikan maneh nafsu ka maneh teh lamun poe. Heeh. Wah sepokona mata kamari bol kan geus 2 tahun nya geus 2 tahun. Jadi lamun setiap tapi kaboga anak teh poek we. Poe. Karasa romantis. Bener. Dan teka tinggali banget. Siga nama Terus geus 2 tahun. sok hayang itu cenah otu eta cenah yang dietakeun. Cek awena teh atuh sekali-kali atuh aku ingin melihat wajahmu ketika berkencan denganku. Iya. Langsung pandai Pak, langsung ngedomang mana cetrek. Langsung pingsan mana. Nah, sama udah pingsan. Hanya ningali banget uing. Uing oke tak dari situ nangkung pingsan ningali cek kana kaca. Kanu enteng. Sarua pingsan. Ai cek majikan kunaon pingsan. Deui cenah alah cenah aya congcoran. Tapi maneh kudu bersyukur Hang. Bahwa kehancuran wajahmu adalah rezeki bagimu. Aduh. Nyaho. Sia teh payu kulantaran beungeut sia rujad. Dan mun sia kase mah paling ojek. Benar oke sih. Dan lebih bangga menjadi seorang playboy dengan wajah rujad. Nya tuh. Oh playboy kasep biasa. Ai kan ai kieu mah pan aneh ya. Bener sakit ruksakna majikan 5, pajep rege nu kasep hiji we di Majalengka. Nya tuh nya. Pak Jepri teh ada. Hiji we di Majalengka. Oh bener. DPR mah teu nyaho. Oh teuing tengah. Namanya juga politisi. Politisi ya. Bohong kita bagir Pak Jepri. Bager. Borangan. Aing beget mana aing mah. Tapi majikan teh seseri anu kali mana enak. Itu alhamdulillah Pak. Aduh bisa. Aing poho kakara sadar ngilu. Coba lah. Pok itu Majalengka imam mana di mana? Iya, ti dia mah sajam deui, Pak. Belah mana? Sacan ka dieu wing mah. Oh, belah ditu. Kota, deket kota. Itu. Mana? Di gunung sarua. Sarua, gunung. Di gunung. Aduh. Ai jeung urang Majalengka meni awet geuningan. Pager ieu apa? Aduh, beda. Bagus lah dia mah pokoknya mah. Pang nengarkeun aing atuh. Teu kudu tangan, Pak. Ngarampeurkeun ieu. Undaikeun. Undaikeun. Papanan pepilih itu dah. Udah sieun atuh siga nu kamari meureunang. Trauma ingin ningali awet teh lah. Ning trauma ningali awet teh. Nya atuh geus sakeun wae atuh geus kalalak kitu. Si anu nagih tuh kasihan. Anu nagih. Ningali. Oh, udah siapa mana nagih ha? Tinggalin nagih, siapa gak hutang orang dia? Bang Emok sia teh. Oh, Bang Emok mah saha nu nagih? Oh, lalawora ieu ge pelanggan Bang Emok. Anggur. Hah? Masih kasih gua. Naon? Ton, kela urang heula. Aku mana geus dibikeun ka urang. Tapi kan orang latih. Pusing lah. Sia mah. Naon mana awas urusan. Naon? Ai suka teh urang mah nya eta teh nu di TikTok. Ya, itu di TikTok anu gigituan teh mah. Lain, urang mah suka teh anu di TikTok kan Sule kan ayeuna di TikTok duaan. Lain. Ieu mah mangih eta dirinya dina tangkal jame. Oh, jeung mangga. Aya di Bang itu sahang. Ieu sorangan keur sedih ditinggalkeun ku salakina. Masalah mana? Cicing, jangan sih teh. Naon mana? Aisyah kunaon hang galau. Aisyah kunaon galau. Mana jeung kana aya aing teu ngamak. Oh, sia. Aisyah kan aya saha sia? Terus kunaon mana? Eta mah pemajikan aing. Cok tanya heula. Tanya heula. Benar pemajikan sohang lain? Sanes ya.
Ayo. Hang, Geus jadi aku aing euy. hang tengah kungan hang. Dia tenang cicing. Kunaon? Masalah salaki salingkuh wae jeung batukeun we tenang aya aa. Teh. Teu panas ohang. Eta teh lain dinupang nyeklan nunggu sok nganterkeun. Sia. Ya. Teu enak mah lamun bener ya coang pun ngaku ya. Bener. Cing neng, kade neng. Kade. Pia ieu teh pia, bapia teh. Ieu teh bapia teh atungan dihakan. Bener iya hang pamajikan, tapi nah teu ngaku. Teuing atuh. Anjir. Apaan profesional. Oh, gitu. Jadi keun wae Cing, ayeuna urang tanya nya. Ya. Pan si Ohang sok ngeurean wae awewe nu aya di dieu. Cemburu teu neng? Ante ah. Hah? Oh, henteu. Berarti teu sayang atuh teu cemburu mah. Teu hayang abi naoge Oh, gitu. Tadi abi teh dipaksa Oh, jadi selama rumah tangganya Soang teh kapaksa? kapaksa Ya Allah, ya Robi. abi teh manehna mawa babaturan hansip Ya, terus? abi digerebek. Oh, gitu. Pengeser pamajikan aing siga kitu sia teh karek. Neng mana? Dia cicingnya lah, orang mah hayang nyaho cing. Maneh ka awewe di panggung sok romantis cing ka pamajikan sorangan romantis teu sok. Ayo, bere lagu pamajikan. Sok sia. Sok buru berat. Biasana nganggo eta teh nyanyi Ayo. bulan malu. Demi cintaku padamu. Oh, eta lagu favoritna. Kan siapa bagian lip sync kan nyanyi nama Kanaya. Cacalang apa nih unggul caca? Ya. Itu nu nyanyi pamajikan mana cacalang apa dia? Hang, aya pemajikan mana jelema atau cileuh di juru wae. Maju ka dia. Mana mana ngagabek aduh. Iya. Cie. Keun bae lah. Sia geningan ka Sok aing. ke tengah. Ge sarua we. Sakata tak kitu cing nyaraah sia teh ka pemajikan teh beureuheun untuk bogaan pemajikan ulun prikanya ah. Aduh. Yo. Ya. Iya nepangkeun anu pernah katipu. Katipu ayeuna keneh. Ya. Abotingnya ah, tulus Ohang. Turun ke heula, tuh naik heula jol turun. Oh, Ya. cicing hala. Embung ah, cicing ah. Aduh, diusir pemajikan sorangan. Pemajikan sorangan diusir. Kanaya mana Kanaya? Salik gitu kali bisi itu. Kanaya ka mana Kanaya? Oh, teu ngilu. Ka toilet. Oh. Halo. Sok paroto. Ah, sok. Ya. Oh itu siapa? Aduh jauhnya kadinya na. Aduh sieun ning. Bener. Oh, barusan asariwo. Lain. Tinggal di ditu, cari aya asa. Oh, aya kan. Bener di tukang Ah, dia labuh. Kita bisa kan. Kunaon sih? Ngeriwo. Iya, kepacna itu atuh, Pak. Lain eta Kang Sulenya meni cerah ya. Cerah ayeuna nama. Cerah. Ada kudu cerah sekali lupa oke atuh. Oh, ini aya. Jadi ora leuwih ngora 10 tahunnya aya tinggal Oh, beda. Beda bener boga si Oci. Perawatan bareng. Perawatan bareng. Urang geus di Hang bawah. mana sok perawatan tarahang. Saya suntik jarum suntik lagi sieunan si Ahang mah. Nilep. Teuing na urang mah kana perawatan teh nyaho we. Itu juga mana mau nu make haslin. Jeung deui haslin anu di pasar baru teh anya. Katipu. Michido. Aduh, ini pakai tariknya berarti ibu-ibu eta. Kami cido. Apal Michido? Apa? Seger snow atuh. Ai sia mah bedakna bedak Doris. Bedak Doris ya. Ya, biasana ke amplas. Ya. Kalau mereka ngomong saurang-saurang, saheula. Pan saurang-saurang ya. Ya tapi dia mah bareng, ulah bareng. Tuh, urang saurang ya saurang. Henteu ngomongna saurang-saurang. Sok. Sok mana lah? Mana we? Sok. 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 Mana we? Ya, ohang lah. Ya, ayeuna silih tuduh sia. Kumaha tuh?
Sweet, sweet. Sok atuh. Ah, Naon eta? Saya tak gitu gerak. Naon eta eta naon? naon? Iya urang mah. Naon? Naon? Eta naon eta? Ieu urang ucing. Iya kieu ieu tah. Ieu kumaha? Ieu, Naon ieu? ieu. Biasana naon? Naon gajah? Heeh. Gajah. Atuh ieu naon? Ieu jelema. Jelema ieu Curug, belagu. Ieu sirup. sirup. Ieu mah beurit. Ah, mana ulah eleh? Mana ulah eleh? Beurit. Lamun sia beurit, mana tiang listrik? Wanya beurit jeung tiang listrik. Sentek. Ucing. Hah? Ucing. Oh nya ucing. Beurit. Ucing. Beurit ya kan? Ku ucing. Cucing menang. Menang beurit. Oh, Menang mana beurit alhamdulillah. Lah saya teh atuh di mana-mana oke. Oh, Mana eleh berarti? Ih, piraku saya teh aya beurit jeung ucing menang Ulang, beurit. ulang, seorang juri, Sok. Beurit. Ucing. Beurit dihakan. Tadekeun dihakan ku Hah? ucing. Ucing menang. Menang beurit. Menang beurit. Berarti menang beurit. Kela pan aing nu ngahakan piraku nu eleh. Ah, tapi ucing menang naon? Menang beurit. Ah, si eta, benar. Jangan deh. Siap. Monya sinu dihakan beurit si teh ucing menang gedang pan teu. Beurit. Saha? Urang. Oh, mana yang beurit? Urang beurit. Ah, mana? Pek. Lain empek, udah aku aing beurit empek. Lain aing beurit. Oh si tenang. Cu tenang. Beurit. Beurit. Ucing. Beurit ya kan? Ku ucing. Beuritna. Ai, Heeh. Ayo beurit. Hirup kene. tanyakeun menang naon atuh sia teh lain jeung ucing menjawab. Nggak kieu, sok mana yang beurit? Beurit. Beurit. Sia teh Beurit. Beurit. ucing. Ucing dar naon? Dar beurit. Anjing tak datang. Aing nu mana? Sia. Anjing nu mana? Mangga. Oh, ucing dakan ku anjing, beurit dakan ku anjing. Jadi nu menang anjing. Lalieur dek ngomong wae lalieur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anu namanya sumbi Jepang sareng goreng. Ibu-ibu nyeri sirah, ibu nyeri bocor, nyeri sirah, nyeri punuk. Halo. Tepang deui di acara. Pan anjing nu meunang. Nah jadi maneh ngariluan. Ngosok mun erek maneh heula maneh heula. Suruh pugu. Sok anjing menang. Ngomongna ulah gitu sia teh. Anjing meunang. Teh gitu. Ai tadi? salira kan janten anjing Oh, gitu atuh. Sudah menang anjing menang. Kan gitu sia teh. Mun, pan salira anjing. Nuhun abdi anjing. Tos lami teu ngagogog abdi teh. Paingan atuh. Ya ucing. Ucing. Ah. Beurit. Geus paeh, Pan. Paeh. Sok. Anjing nu hirup keneh. Sok. Anu bisa maehan anjing iwal ti saurang. Naon? Pak Dedi. Mana mamal bisa. Sok. Cari cing apa ya? Ya. Mana itu. Bukan ganggu aja. Ya sok cicing. Kala-kala rek nanya, rek nanya. Ari anjing menang boga kabogoh teh. Anjing menang boga kabogoh. Menang boga kabogoh teh. Menang Pak. Oh, menang. Menang. Menang tapi Saya. Saya Pak Dedi. Pak Dedi. Anjing menang muka kabogoh. Menang atuh. Kan ieu mah paribasana abdi janten anjing, Pak. Sanes abdi anjing. Di mana ya anjing boga Sok atuh rek. kabogoh. Ieu pidato mah ya. Bade ya, bade. Sok we ngomong heula. Ya. Aing coblak wae. Assalamualaikum warahmatullahi Urang sohang di wabarakatuh. dieu. Urang jeung sohang di dieu. Heeh. Lamun geus bejaan. Ya. Kegepan aya meureun wabillahi taufik kangeusan meureun saya teh Nya ngarti. henteu bisi wabillahi taufiq wal hidayah terus aya deui pengumuman nu lain. Pokoknya sok ateul ningan. Heeh, sok aya wae. Ka Jadi bapak-bapak. bejaan lamun erek. Bejaan urang duaan. Ya, kada bejaan. Nya, Benar. Da kudu aya aturan. aturan. Ka ibu-ibu. Urang mau waka ngomong lamun bapak can beres. Mun bapak geus beres, kakara urang Ya, bener. bener Meh segala pake lancar. lancar. Adil eta teh ngaranna. Sok. Kanggo Pan tadi menang bapak. Ya. Bapak menang, bapak nu ngomong. Mohon, Abi mau waka ngomong. mohon. Dihakan ku aing serius. Sia teh batur keur pidato. Tadi pan urang nu meunang. Aing teh heula. Bejaan hang mana boga baturan teh ulah sok kitu atuh. Itu rek pidato sih. Kanggo ka ibu-ibu oge ka Cicing aya abi. kitu jeung babaturan mah kudu silih tuluy.
Tong kai ayi oge. Wow, siapa? Bina tuh. Cici, siap. Itu pidato sate kumaha bina tuh atuh. Ka para pedagang. Wow, siap. Mana di ngabejaan si Antonnya? Iya, ngambil tahu. Wow, Oke. emang itu dah suka bina tuh. Kayak mula wow. Mana pernah kabentar gelap can? Batur rek ngomong siap ngomong deh. Lamun nyarek mah geus mana cicing heup kitu. Ya mah batur rek ngomong ilu ngomong. Moal beres-beres urang. Itu kan perlu anu kudu disampaikan. Ulah sampai ka urang teh ngomong diganggu deui ku maneh. Dek nepikeun ka iraha. Mikir. Hal anu teu ngeunak teh diganggu. Sok maneh kehidupan mana diganggu ku batur. Teu ngeunah pan. Rek iraha urang pidatona. Lamun urang diganggu wae ku mararane. Siapa hirup kene hayang modar. Geus lah teu kudu make pidato lah. Itu nahan begitu. Itu tadi urang sultan ngilusutan da anu meunang mah nya. Pidato Oh, ya halo. ulah diganggu atuh. Halo. Kia ieu nama sandiwara urang tuluykeun. Ah, mung aing. Mung. Sandiwara urang tuluykeun. Setiap sapari cinta aing can eleh wae mung. Nya geus. Ayeuna mah meunang, ayeuna mah. Tuh kana yang geus siap ayeuna. Moal ayeuna. Ah moal. Moal. Pak moal cenah ayeuna pada boga naon pada geus publish. Aduh. Ulah kitu. Di majalah ka Sumedang teh Sok-sok we tenang naon sok we. Batur. Tenang naon. Aya karek hubungan mah tadi dia kudu dilatih. Tenang naon. Moal. Ah moal kumaha? Sok Moal. ini. Ulah moal sok Moal lebar sieun. Ah, Ieu cana naon? cana naon sok buru. Arek Cana- ku sok. Cana naon teh geus. Manya ku si ohang deui. Baik. Sok. Ah, Moal. Urang jadi bapana we urang. Hah? Jadi bapana oh we. bapana. Heeh. Bapana ieu bapak. Bapak ieu. Apa dia leuwih mirip ka dieu atuh? Hah? Pana si ohang. Ah, itu jauh. Bapak turang mah cika bujur sih ya. Jauh. Oh jadi jadi bapak Bapana ya. lamun jadi kabogona pan curigaana teh. Ya. Wah, kumaha ai bapana Oh, jadi iya. bapak urang Ya. teu bisa alasan. Ya. Dia cari tanah rek kawin bisa. Sini anakku kan dia urang teh. Ini anakku. Terus ngambek. Ulah curang cileung atuh kanu kamera moal naon. Ya moal. Rasa. Nah, kunaon sieunang? Nah sieun Pak. Tah. Teu sieun. Ah, cikan sok kaleng. Sok urang geus bapana geus. Nya kumaha cingka bapana? Iya. Sayang. Anakku. Kadi itu tinggalina atuh lain ka dieu. Bisi sieun hayangeun. Ai urang mah moal. Sok. Ya. Kacaritakeun ieu bapana rek nganterkeun budak kawin. Nah, kawin teh di imah sorangan antarkeun ka mana? Kalep atau di dia ulah di imah nya pokoknya mah diantarkeun itu ka tengah imah tuh bawa ka KUA Heula mah pas di kaleng atuh kawin teh. Neng, cok banyak gitu ngos kumanya neng sing mesra ka budaknya nya neng sayang, tah ada anakku sayang, kamu harus nikah. aduh Ya, meh aya nu ngabiayaan. Bapak teh geus capek ngabiayaan we maneh. Nya, ieu aya beunghar jelemana teh, baelah daek. Ya. Beungeutna mah ruksak tapi teu naon lah. Ya, teu naon nu penting mah hatena. Da jelema mah weuh nu goreng, anu goreng mah pilalakuna. Nya, keun mae. Emang rek kawin ka nu hate. Kenal-kenalna, heh? Emang rek kawin ka nu hate. Nah, hate jelo hate gitu, Pak. nya Emang tapi nu dikawin ke jero hate beungeut. Ya jelemana, tapi jelema kan boga hate. ulah sekolah diajak pasea ulah eta teh Nafsu tidak tadi pidato teh beres-beres. Delila datang calon salakina. Tuh mah. Nah pada moal ya teh. Siapa? Moal da tekat temponya. Arisnya menuju Jaraim. Itu pada aya jadi moal itu. Cing ieu, bapak we atuh. Bapak atuh. Bapak atuh, sekali mah. Jadi Da nu aya nama pan bager. heeh. Ya. Lah.
Tak ieu calon salakina. Tuh. Nges begitu mah ieu salaki pamajikan. Wah geuning sieun. Esok we. Nges bae ya maneh. Mau nyaing kudu runtag. Teu lila datang calon salakina. Nah, iya Jang. Jang. Aduh. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Ya, nuhun kamari eta kintunan tos dugi. Alhamdulillah. Nuhun. Nah, eta rada beuye eta dikirim teh naon? Nu dikirim ku Ujang. Biasa, Pak. Bapak mau kasih apa wae. Tacan dibuka ben kayana ge. Nya, Aduh ya. dahangit gini kan naon eta teh? Biasa, Pak, anu kitu. Tuangeun atuh teh. Pak. Nuhun atuh syukur atuh alhamdulillah. Boga minantu anak jin. Eta teh burayot, Pak. Oh, Oh, burayot. Nuhun atuh gitu mah. Ah, neng ieu. Sepuro kawinkeun. Pak. Ya. Caritana dikawinkeun ku bapak. Ah. Kawin. Hah? Kawin. Ah, mau gitu atuh kawin. Kawin. Neng. Ah, Bral gerak kawin gitu atuh. Neng, Nya. bral gerak kawin. Nya. Neng jadi anak bapak, Nya. cing jadi istri anu soleha. Tah gitu. Nurut kanu jadi salaki. Tah gitu. Ya, karena naon lamun neng geus rumah tangga mah surga neng teh aya di kaki salaki. Tah eta. Ya. Ayeuna papatahan calon salakina. Ujang, Tah ujang deui keun. si neng geus dipasikeun ka Ujang. Tah gitu dipasang. Ujang kudu tanggung jawab. Nya. Ya. Ingat, Nya. lalaki lalanang jagat. Nya. Kudu bisa ngipayahan yang marapan anu jadi pamajikan. Tapi Nya. lamun budak aing ku sia dengan nyeri aing bagianan. Mon awas ya. Hah? Jadi gitu. Orang salaku kolot ya bising ya mah. Bising ke jagening geto nya. Maneh nyeri. Biasana awalna biasa nu bener awalna alus awal teh. Geus kalituna mah pasti nyieun pasti awal. Ya. Babatahan umpetnya kalah jadi gelut. Iya rek hajat jadi terjadi bubar atuh. Itu catrok. Lebih kau ketihan. Itu catrok kan ketihan. Ari mana atuh? Ari ngemil suuk sama ngemil biwir. Aing nuju aing nyerot ku aing ditahan tah ayo. Maafat ke aing ngabelaan ieu aing mau ngemsian nu hajat ieu ah. Tuluyeun ye. Tuluykeun kumaha? Moal ah naon aing lupikeun ka ketihan kieu. Buru ieu tuluykeun. Tuh. Cana naon sia can sah geus dikikieu budak aing. Dek percaya kumaha urang ka maneh? Ingat. Waduh. Budak aing hiji-hijina. Lamun nemikeun ka di ruksak kumaneh? Ya. Ulah. Kumaha ya teh? Kela tuh kumaha kalau parasnya kieu? Naon? Aing di bapana. Di bapana. Oh wayang. Aing kitu mah di bapana aing. Oh, kurang teu naon. Kalau anjing beurih ya. Catrok. Pakai ieu atuh nu obat Betamek. Betadin. Kacarit awas heula atuh keluar heula. Oh nya. Sok mana kali dia nih. Nah gitu. Urang hayang getihan kumaha ieu? Gede gegel. Hese. Kacaritakeun. Kela Aisyah saha di dieu wae. Kameramen, kamera, kamera. eta teh kamera, eta teh lima jual HP gitu teh. Ketempo, sugan teh dagang HP. Punten ah. Naon ari ece sule wae. Mentak naon ah kitu ieu mah. Sule. Nu sopan atuh. Untung teh siga tadi. Untung teh siga tadi depan nu meunang anjing. Kadon nyumput ari maneh. Abang kena HP batur. Dek dipoto gitu. HP si eta cenah. Bari kitu. Kacaritakeun. Naon ku bagebuk atuh. Ari ece kunaon? Abdi salah naon ka ece? Ganteng. Alhamdulillah. Da maneh hungkul nyebut ganteng teh. Ya dek moal ieu. Arek mah ya. Arek. Iya da ieu teh ari abdi kitu-kitu coba. Hah? Pindah tuh tak naon pindah. Moal mahi da sapatu lalaki ieu mah. Pindah belah itu pindah. Oke, siap.
Ya, naon? Ya. Siap. Nah itu, nggak saya balik batulahnya. Dia teu kaur kumaha? Pan menyapa kudu disapa deui urang teh. Hei, buru atuh iya anjing aya mah kali. Aing mah. Iya tuh carita ieu. Carita saya teh benih apa gitu buru-buru. Pia bong teu kata. Kacaritakeun bapana ngajurungkeun ka anakna rek kawin. Kieu non ayeuna teh aya lalaki nu rek datang. Ka nyai ieu mah da eta mah kumaha nyai erek heuh. Ngan ieu bejaan da ieu teh lalaki teh beunghar pisan ngan bajingan. Nya ieu mah bisi ieu mah. Urang mah tengah denge nya caritana masih lima. Alhamdulillah. Alhamdulillah tengah denge. Terus geus bajingan teh panyakitan naonna? Nya ngan biasa sok ngaracekan eta non tai domba nih nya. Hep maksudna mah sok nyieun pupuk manehna mah. Ya, benar. Punya kabeneran. Kok teu kadenge nya bener naon? Lain ieu mah cekeran teh sate. Ya. Nya ayeuna mah urang tungguan nya neng dangdan mah geus rapi ieu nu penting mah kumaha neng eta mah ditarima rek henteu kumaha neng nya. Teu lila datang Pak RT. Nah, jual Pak RT Asia. Datang Pak RT nanyakeun rek Kan salaki nah ieu tong RT geus mawat RT na ge. Langsung we. RT dah heula. Leres bade nikah kadinya heula. Si Anton. Punten abdi RT ya. Ya. Aya naon? Oh, naon isa we. Ya malah. Lain aya beje cenah kawin. Oh nya si neng rek. Nah, can laporan ke RT ku laporan Ade kapan ieu heula bade lamaran heula. Oh, gitu. Ketos aya ieu mah bade pawartos ka Pak RT. Oke, kawartosannya. Siap Pak RT non. Ya. Dengan 25. 25. Pak RT na indit budak jadi dikawinkeun. Teu lila datang Hansip. Hansip. Tadi RT ayeuna Ya. Hansip. Mun arek tadi hansip heula. Hansip nyusuran RT dan piulaan. Oh. Dan mengum. Salam. Tadi aya main. Wah. Oh nya Pak RT tadi geus ka dieu. Anu, abdi teh dengan Pak RT tapi teu aya. Oh. Tanya ya nak. Ya tos aya tadi. Tos aya. Oh. Abdi wih heula tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salakina. Ya. Calon. Teu lila aya calon lurah. Calon eta di salua, calon lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kagak ya. Yang utis. Oh ya, yang ini kagak ya. Mohon. Oh, yang ini pada calon gini dia ke dukungan ya. Tong hiram ke mana? Siap. Tahu dah, tahu yang abri lah. Mohon. Gelis ya. Budak kali. Budak kali ya. Budak kali. Ayo kita wantu sok kayak bupa ya. Oh, Woi, ya. Lagu mana? Ya. Sabarnya nanya. Sabar. Can datang keneh wae eta Ya. bisa lakieun. Datang pisalakieunana. Ayeuna aya pisalakieunana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teu lila datang RT. Atuh si ka dieu heula pan ieu dek mamata. Jusul heula, jam eta kawin teh itu. Ditanya ku RT eta naon urusanana jeung RT Aisyah langsung we ieu ka dieu. RT heula itu heula teh malan heula Pak RT datang. Teu ngarti si Anton. Pak RT. Jang, reka mana? Jang, reka mana? Eta bujangna di dieu. Rek kawin. Oh gitu. Nah, teu beja-beja. Hansip datang Hansip. Paing we. Hansip. Pede aya maning. Oh, nuhun mangga. Mantap ge geus kabeh atuh sia teh. Jadi gua teh pan kudu aya liku-likuna, kudu aya liku-liku. Kumaha sia. Kajeng luka liku. Ya, sok ayeuna jadi kawinkeun ha. Ya, yang Itu punten cenah eta teh katinggal. mun atas aya nama. Yang aya nama heuh da nu leuwih hadapku jang teh nama heuh sok eta kumaha si Neng na. Ya. Neng ayeuna bade Nuhun. Ya. Nuhun, Bah. Ya. Sok di bapatan. Kawewe teh budakna heula. Neng ayeuna mah Neng geus dewasa. Hampura nya bapa bisi teu ngayeu teu mere naon kan pendidikan ka Neng sok mangga ayeuna mah Neng
non titikah ku ieu ka Ujang Butis. Salakina ngambek asa dimomorekeun. Sok. Salakina. Nah abah teu mamatahan. Kuduna abah teh mamatahan. Oh matahan. Nya, Jang. pan saya pi anakan. Nya, heeh pi anakeun. Jang. Mohon. Ujang. Caralik. Kan bae kan. Kelai kesekadap. Ieu parasia, itu parasia deh. Kumaha ya? Tong bibir parasia ieu masa niwara. Heuh da itu ge karunya tuh. Keur lajo diseret-seret. Kapayunan. Bener. Tah, tuh keprok. Jang. Ya. Mohon, Pak. Bener ya teh rek ngawin. Leres Pak abdi rek nikah ieu. Nyaan. Nya bade langsung ku abdi dicanaka. Nyaan. Nyaan. Bener. Leres. Sok ayeuna keneh. Mohon. Ayeuna lebena ge aya ke. Nu tadi tah makana lebena nu tadi geus aya kan. Nah, Da asli mah. Oh, asli dekat. Asli kawin ayeuna. kawin ayeuna. Aing pan bobodohan atuh ieu teh cing atuh. Ambisi mah urang mah. Pan carita tadi ge ulahnya anan kitu. Ulahnya anan Ieu teh atuh. live streaming ieu teh. Ah itu kumaha tuh? Nah tadi papatahan urang mah kan. Papatahan atuh. Ulah. Ulah lah. Bobodohan deh, Beneran. bobodohan disangkanya anan. Yang geus atuh ayeuna mah geus eta bohongan nya. Nya. Sok kawin. Naon sok kawin? Sok eta. Tah. Budak. Papatahan heula saya. Teu bisa. Nasi mah teu dendamannya jelema nya. Dendam urang mah. Dendam mah. Hayang papatahan bikin ngamuk tadi siga tadi. Ya. Sugan rek jadi bapak teh rek dendam ka urang. Kagak bener rek ngawinkeun. Urang mah erek ngaluruskeun sok. Sok we. Atuh lurus mah rame atuh sia teh. Merame urang mah. Anu Pak, dan nu rame nama itu nu lalajo tadi. Yang geus pokona mah ari bapa mah nyerahkeun ka Ujang ulah wani nganyeri anak bapa. Sabab lamun anak bapa dinyeri ku bapa dipaehan entok pamenang ti sia. Awas sia lamun Naon? Can jadi mitoha sia teh geus wani-wani. Sia. Hah? Mas kawin sabaraha hati aing? Hah? Sok, dipangmalikeun imah, dipangmalikeun mobil. Wani kitu. Hutang beres kan? Ngawin ka budak teh hutang beres. Hah? Dek naon? Calon mitoha model naon maneh? Model kitu. Dunya diberes sagalana. Calon minantu. Atosannya. Nah, asih aing mun kerja kieu. Kunaon. Gitu, Pak. Kumaha. Sahaya. Pada di sugan teh lain. Kumaha kunaon. Gitu pan kieu nya. Kumaha. Kieu eta teh pan kieu. Heeh. Di non eta jadi mitohana. Saha nu mitoha? Dimitohaeun. Ieu. Ieu ai teh ka kamari ngamak abi dikekiara kan jale aya. Anu Ulah ceurik atuh. Bapak kira kumaha. Apaan kieu? Sia meni tapakan Kan ceurik ieu teh Kayak kumaha jelaskeun. Wih teh jadi eta jadi mitohat. Mitohat saha? Mitohaeun itu tuh Saha? Jang utis. Heeh. Jang utis cek ya. Aing ngaranna teh saha utis apa ule? Utis. Oh, entis. Nya utis, ulah sutisna. Ulah sutisna. Oh, eta nu benerna. Nya. Karena itu terus ditakeun. Dikumakeun. Abi mamatahan ka mah ngamuk sih. Oh, itu dikumakeun. Gitu. Wani? Naon? Nya sok. Sok wani masuk. Kala mah jadi aing nu siksa. Sia teh geus dicatrok deui belakang. Getihan deui. Aing sia mun nyararaan kieu. Hei. Deyekeun sia teh. Ya, nyen lawakan teh ulah nu pikasireun-sireun teuing. Atuh lawak, lain oke lawak ya. Pak, nyeri sia teh tanggung aing sariwa teh tadi. Pak, ampun Pak. Ieu mah lawakan berdarah atuh, Pak. Kok jeduk deui. Mana nu nyeri? Iya Pak, abi getihan Pak. iya. Aduh,
Aduh. Aduh, kagegel. Duh. Kagegel aku sorangan. Si eta teh nyawa eta isukan ditewak polisi. Nah, apa? Duit palsu. Duit palsu. Nah, duit palsu. Palsu. Teu nyaon. Ya anu asli. Masalah deh, ayo mana di Karawak deui. Sakit jangan Karawak deh. Benu asli. Nah, eta asli. Aing mending nu palsu we sakalian atuh ieu mah. 2000. Eta nyakuan kene 2000. 2000. Kembali 2000 oge itu udah duit. Aing mah teu mahi beli jang tancoplas ge. Naon? Mayan 4.000 sih teh. 4.000 naon? 2.000 sih tadi teh. Eta sabaraha? 2000? Ye, 2000. balikeun. Ye, 2000. ye. 2000. Ya, 2000 jeung 2000. 4000. 4.000, tak balikeun deui. 8 sih tuh. 8. Lumayan, neangan 2.000 deui jadi 10. 2000, ieu teh 2000. Ribut wae sia teh. Geus dicokot deui wae. Ya, nyanyi, mana nyanyi. Asal-asal. Geus lu ngabodor wae ngiri ah. Teu lila manehna nyanyi. Nges, tong make Geus ngabodor wae. Sia mah ngabodor rame teuing. Tulila weh. Maka teu lihat. Neng, nyanyi neng, beli neng. Berat ku menantikan waktu. Tangan kita tak saling melepaskan. Raga kita selalu bersama. Tapi saat ini kita terpisah. Jarak dan waktu terpisah, jarak dan waktu Jarak dan waktu. Luar biasa. Mana keprokna urang Majalengka? Mana keprokna deui mana? Mana pendukung Prabowo keprokna mana? Aduh, rame. Resep. deui Deui. capek. Hebat. Angsulena nyanyi deui. Lagu naon? Me. Doma kuring. Kur aing resep ka domba di mana? Jalur nama si orang dalam Majalengka. Mak kali mak, mau boga domba, Ma dong. Sok ma naik ma. mau boga domba tuh kadi ya. Kadi ya, mau boga domba tuh. Oh, olah. Oh. Oh, kadi ya. Olah. Oh. Angin ngegelebung. Ma, iyo. Ma, Ini itu ma. balik ke mana? Oh, kapal lurah-lurah. Maka kaciri. Oh. Aduh. Oh, Pak kosong sareng Pak Kubu. Tenang, tenang. Kadi ya jeung abdi. Sieun nu bapak gini. Wah, hayang bicarakan majikan anak ku. Kadi ya maksudnya kan Orang enggak. Apa kubu heula. Sok ma cepengan. Aduh, jaket. Aduh, nih logo. Menik bagus imah moal direbut atuh mah. Kadi. Menilin tuh.
Menilintus. Ma. Mik. Ma. Ya, Ma. ya. Ma. Oi. Asih mama na. Ayah. Iya. Ma. Iya. Iya. Naon? Oh, cicing makna. Ayo mah meni gemper gitu. Kunaon mending adeg-deg. Ya kursi. Kenapa say? Aduh, kenapa saya sudah? Mak keur ka dieu lalajo jeung saha? Nyalira. Ah, itu lain budak mah lain. Oh, kenapa menyendiri? Budak catur. Mak, kerek nanya heula. Mak mending nguriling gitu, Mak. Mak moal naon, moal ngejel, Mak, moal. Tenang, moal ngejel, Mak. Coba Mak tarik napas heula. Tarik napas. Keluarkeun. Tah. Kayak geus beres tarik napas 3 kali, isuk tarik tunai ti Bapak. Ya. Geus keke. Sok, tuh. Mak, Ya, geus tarik napas, Mak. mak, Tah, gitu. mak. Nah, ngobrol jeung emak jol bersin. Ari Bapak emang si emak teh virus. Aing malah mun kuning ini sok bersin. Nu ngapo emang ini. Cicing Bener, ada apa cicing. pahala? Mau mana nana cicing? Moal, Mama. Ma mun lintuk ieu bahenol. Ma teh siga Prabowo gemoy. Gemoy. Ya, ma lalajo jeung saha? Siapa? Seueuran di mana nyalira ka dieu? Hah? Sorangan. Uhun. Heeh. Lalajo naon ka dieu? Johan. Lalajo saha? Oha. Oh, Kang Dedi. Aduh. Ohang nu mana? Lain abi mah. Abi mah tuh. Abi mah. Betihan unggul teu pohang abi mah. Ohang nu mana ohang? Si Ohang nu mana? tong borok parawan. Nih dia resep. Ohang nu mana ohang? Iya. Sule mana Sule? Itu. Anton Abo, abdi saha ieu? Kang Dedi. Kang Dedi Aduh. apa? Di mana apal Kang Dedi? Apa lo di dia? Pernah amprok memehna? Lain pian. Pernah ningali teu? Jadi kakarek amprok. Cek saha Kang Dedi ieu? Abi. Di mana wawuh ngaran Kang Dedi na? Dia. Oh. Ari mah boga saraki? Teu. Rana? Nah. Tah, gitu. Geus sabaraha puluh tahun. 20 tahun. Meureun garing. Nah, bapak. Kumaha? Miskin. Keke heula kela ulah waka curhat kela. Balik gede. Sing bisa diurus atuh cicing heula. Paku gitu sampai anak. Kunaon? Sin ku batur. Isin kusaha. Jadi emak teh boga anak henteu emak. Gaduh. Sabaraha hiji? Wah. Nyieuna saha? Kami. Anu nyieuna saha? Mat, eta salah. Oh salaki nu nyieuna. Heeh. Ngeunah teu? Emak salakina maot. Kunaon? Eta sepuh tuh dah. Apan 20 tahun ka tukang. Heeh, salakina 80 tahun. Ari emak kunaon encan? Engke. Jadi salaki teh maot ninggalkeun budak 2. Geus karawin. Geus boga incu. Heeh, gawe naon budak teh? Daragan. Hah? Di Bandung tapi aku mengarira di dia. Ai budak di Bandung dagang naon? Dagang sayuran, dagang buah-buahan. Payu. Insya Allah payu Pak. Oh, sok ngiriman ka emak Tara. Tara. Kulaon? Tiris meureun, Pak. Sedih Oh, sedih. Sedih cicing. Sedih. Bersedih. Apa? Cicing heula. Anak-anakku tolong dengarkan si Ma ini lagi nangis. Ya Pak, maaf Pak. Ma cari kunaon?
Hampura kuring teu bisa ngawin, Mak. Pan bapak mau saya calon. Aya budak teh sok ngiriman tara. Tara, Oh, sok tara. Tara. Oh, sok. Ibu budakna. Lain. Hah? Tetanggana sok ngiriman cek tetangga cenah. ngajak bapakna mah gak aya di kuburan. Lain cek tetangga ibu lah sok ngaleungit. Budak sok ngiriman mengaku sok ngiriman. Oh, sok tara. Oh, soalkan 2 bulan sekali kan. Sabaraha 2 bulan sekali ngirimanana. 2.200. Nyaho ribu. 2 bulan sekali 200. Anu saurang deui. Entah ti saurang. Hiji mah tarang ngiriman. Anu hiji deui di mana eta? Ya ada Jakarta. Ayo bantuan ke bapakku. Oh, tika paku teh si bantuan can. Anjan. Cicing. Cicing heula cicing kara mah ulah ribut. Mah bisa cicing lah teh mah. Oh iya. Kara. Cicing ieu. Nya tenang ge. Karunya sih mah. Ke. Aduh. Can lagu Inung ngeceurik ya. Can. Heeh, Mak, geus kieu. Jadi eta teh ngirimanana budak teh 2 bulan sekali. 200.000. Aya nu hiji deui. Di mana nu hiji deui? Bandung. Dagang naon? Dagang buahan. Oh, budakna loba. Gaduh otak. Oh, jadi boro-boro ngiriman jang dirina ge ripuh. Heueuh. Kunaon teu boga salaki? Lagi sekolah teh payu. Kunaon teu boga salaki ke sekolah teu payu? Tong baru nu kolot nu ora gitu payu, Mak. Heeh, sing cek tong karibut tenang. Ai Mak kunaon ceurik? Cenah geus lagi. Gaduh yang masalah beas gaduh. Emang teu boga beas? Tadi bere di wae. Tenang. Sabar. Ieu paur pakumu digabruk we. Nges kia. Nges lain kita kia. Ulang nyarekan waku ke laki tenang. Jadi emak di emak tuh boga beas. Aduh. Saleter tuh boga. Ada saletan mah tuh masih anti tetangga tuh. Oh, aya. Kayak sekedap. Cici lah tenang. Nggak tenang. Mak, kupingkeun. Narik napas. Sok mah tarik beca lah berarti. Ya. Jadi kieu hirup ulah sok ngarepkeun pamere. Mungkin boga harapan pamere, emak mungkin miskin. Mungkin hese rezekina. Terus budak 200.000 2 bulan sekali teu nanaon tarimakeun da kemampuanana sakitu. Tah ayeuna mah mama sing rajin bebersih. Sing rajin ibadah. Lamun aya sangu dahar sangu puasa. Bener teu? Tapakur ka Gusti supaya teu lapar wae. Sabab lamun urang ngerasa susah wae hawana lapar wae. Lamun urang ngerasa cukup wae hawana wareg wae. Terus lamun ngomong dahar sapoe sakali kuring ge daharna ngan sapoe sakali. Leutik daharna teh. Lamun ngomongkeun dahar teu make kejo kuring ge dahar ukuru bolet. Nyaan. Kitu lain diet dan memang hirup nu sehat kitu. Tah hirup mah kitu. Ainu teu boga hawana hayang dahar wae, ainu boga wareg wae. Ya, geus. Ayeuna tumampi kana takdir, tumampra kana kadar. Nya. Muli beas. Ikhlas asih pinter
suci puja ibu hingga timah ayun ambing aja tantu Iya artosna mah ya 4.700.000. Ya didejegan jantan genep jutanya. Nah, tapi sim kuring bapejeh kamu. Sim kuring nangis sanes ningali emak. Punten. Sim kuring nangis emut kapun biang. Anu teu pernah ngeluh, teu pernah nyaritakeun kasusah. Putra nasalapan, ieu sim kuring pangbungsuna upami nuju tuang kieu. Mi tos mam teu acan. Tos. Sok we hidup dalahar sing seueuh. Mi tos mam teu acan. Tos sok we hidup dalahar sing seueuh. Sim kuring nembe uninga saatos sim kuring janten anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pun biang katarajang panyawat dipariksa ku dokter nyarita ibunya Kang Dedi menderita sakit karena berpuluh-puluh tahun menahan lapar hidup. Jadi waktu budak nakir dahar indung kuring teu dahar. Tapi indung nu ikhlas narima kaayaan sanajan beteng perih awak rengkung tapi kabengkung aya budak bungsuna nu tiasa ngawujudkeun pikiran indung. Pepejeh ka ibu. Lamun ibu ngeluh sagala dicaritakeun imah bocor eueuh wese teu eureun-eureun mungkin jauh rezeki. Tapi lamun ibu tumampi karena takdir, tumamprak karena kadar pasrah tumarima engke bakal datang rezeki. Sabab Gusti Allah kadang merekeun rezeki ka jelema nu teu menta, anu menta ngecebrek teu eureun-eureun teu didenge-denge aja. Ya. Di ayeuna ibu teu kenging ngawonkeun nu sanes, teu kenging ngawonkeun putra, teu kenging ngawonkeun pakades, geus waktu nama rezeki datang geuning datang. Ya. Ibuna teu kenging aral, teu kenging iri sasama. Imah papaga sanajan ieu kolot. Margi sim kuring ibu nuju nampi rezeki tadi ngeceprek terus teu eureun-eureun imah bocor ruwese teu eureun-eureun. Teu kenging bu, engke ibu aral ku pikiran sorangan. Engke hirup keur beuje sagala teu boga tapi ibu teu bagja. Ya. Rakyat memang kudu bade bantuan tapi rakyat kudu dibenerkeun cara berpikir. Terus ieu aya rezeki 6 juta. Kuring rek nanya, rek dikumahakeun. Rek dipasarkan tanah nomean WC abdi teh. Rek dipasarkan ke nomean WC dak. Nges, rek nomean WC, terus? Dari jangan terus bocor di payun. Nges, engke dijejekeun jadi 10 juta. Ya. Anu ngajejeuhkeun nana saha engke? Anu ngajejeuhkeun. Ieu engke nu ngajejeuhkeun balanya nana saha? Oh Incu. Incuna ngaranna Ohang. Incu mah teh ngaranna Ohang. Oh. Lamun ku pakuwu engke dibereskeun. Gitu. Alhamdulillah ya. Pakowo
Iya tos aya di Sima genep juta, engke 4 juta deh ditransfer ku sim kuring ka Pakuwo. Teu dicarekan deui Pakuwo teh mah. Alhamdulillah nya. Tong disebutkeun di Pakuwo teh merebeas. Kenging BLT menang cenah eta. Geus. Ayeuna mah geus boga rezeki 10 juta bisa ngomian toilet, bisa menerkeun nu bocor, bisa boga beas. Engke kurang-kurangna dijejehkeun ku Pakuwo. Nu tangkeu Pakuwona tah. Hatur nuhunnya berkah. Nuhunnya nedapi doana mudah-mudahan 2024 urang gaduh pamimpin anyar Prabowo Subianto. Hatur nuhun cag. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.